hoak atuh. Ngomong teh meuni hoak. Awas lu Eka. Aya naon Gusti, tenang. Indonesia kena petokan siapa? Aing atuh. Oke. Eden cengor wae. Saya pikir saya naon Gusti. Tenang. Nyari padulungan teh ka suama kabakan. Nyari padulungan teh ka suama kabakan. Lain-lain terjadi. Eta leumpah. Ngacurikeun semua faktor Gusti. Aya naon itu? Tenang. Tenang. Pinang naon? Tenang, belum. Kendang naon? Kendang pencak. Tenang. Tenang. Ulah gurung kusuk. Naon keur main layangan? Benang eta mah teu ieu tenang, tenang. Apa? Aya naon kelanan. Kelanan tenang heula. Oh, naon nya? Sia diuk. Diuk. Tuh, dengekeun diuk cenah. Saha Gusti? Naon nu maot? Jauh-jauh cerita tuh. Diuk lain maot beleguk. Diuk. Naon penyawatnya? Saha nu maot goblok? Itu cenah maot, urang mana maot. Nah, Gusti teu ngabejaan ka abdi. Da saha nu maot tuh dengekeun. Naon penyawatna? Teu maot. Teu maot tuh dengekeun. Di mana dikubur eta teh? Teu maot anjing. Nah, ieu mana amak-amakan? Teu maot. Naon panyawatna? Aya kene. Liper. Coba saya tahu mah. Da enteng atuh penyakit liper mah kututut. Nyaho aing make penyakit mah. Ieu mah daun nu maot, kututut. Asa daek leukeun ku eta. Teu kudu make jeung biaya asa daek newak, ngan newakna ulah dibom. Kari nyokot. Eueuh nu maot goblok, eueuh nu maot. Kututut. Kade ulah ngalana teh ulah digiringkeun. Da eta mah kari nyokot. Eueuh nu maot goblok. Kari nyokot. Ulah dikepung ngalah tutut mah. Bahaya dikepung mah tutut pamorokana teh jola leungit teh teh. Ku sorangan kari nyokot aja. Eueuh nu maot. Ku tutut. Sadiakeun deh boboko lantang keur wadahna geus diuk diuk tutut da moal ngagarapak tutut mah beda jeung newak hayam jadi maot teh lipernya geus teu maot da tutut ngediuk. Oh, atuh pantes yang menepi ka maot aku tai mah. Anjing. Kabina-bina teuing jate diuk. Di tukang atuh.
di tukang please sit behind. Wow, appreciate behind. No. Belakang, antri. Sorry. Halo, kodang. Belakang. Tutut. Tututnya Tutut. lain kumakan deng. Tutut. Kumakan deng aja tuh kurang. Sing percantan. Untuk tutut ku cacing. Mangga Gusti naon anu bade dilisankeun ceung aya naon ieu teh bulan Gusti. Cing. Aya anu bakal dicaritakeun ku ngaing. Ari soalna mah kitu. Pokona dina danget ayeuna mah. Keun we ku ieu. Naon-naon oge. Di mana-mana salira pada syukuran kadiekeun. Beda orang perasaan saat. Nyanyi nak wa abdi. Naon mana bisa nyanyi gitu sakedik. Wah, percanda. Kumaha nyanyina? Hei seniman. Kututut. Satena ha. Pakai yang ku seniman. Tutut sebenarnya mah. Kadenge mun saeutik bisa. Kadenge udah teh awar-awar. Kadumpa kada cerita. Penting tadi aing ngimpi. Ngimpe naon Gusti? Ngimpe naon? Ngimpe naon? Teka hati Muni cewek werjil. hari halis. Ngimpi karageragan bulan Syapasi. Atuh raos eta mah laguna ge bulan Syapasi. Nu aya di Singapura. Jauh-jauh bulan Syapasi di dia ge asuk aja. Halo Akbar. Dah. Air rag-ragna teh kana lahunan. Kagede. Dulu. Malah kitu keur merong aing lah kadina lahunan aya bulan Syapasi. Atuna hajo datang we bintang 2. Celek dina tak-tak aing eta bintang. Jeung. Naon tah impian mode kitu tutut. Bade dikulub, bade digoreng. Daraos atuh. Cager tali perte. Nikeleuh teh ka si ieu ye. Ai saurna mah Gusti bakal naik harkat darajat.
bakal naik wibawa numutkeun dina paririmon di tempo teh dina paca PCECS dina paca pici sidik dina hana bakal naik harkat derajat muhun cenah napi syarida teh bakal naik delman naik derajat naik delman naik naon naik delman naik derajat naik turun aya ke kota naik dina istimewa di muka duduk di muka tek nong dok tek nong bina teuing sia teh boga anak buah dari negara Roces manja sia kudu ku keong tutus umpama negara daya ya anu matak wayahna sararea bisi ieu mah bisi ke kaharep aing naik derajat bisa naik pangkat mangih milik wayahna maneh sararea tuturkeun langkah paripola aing sanajan urang wujud diu awak buta diri terhing reseksi benar tapi urang teh kapan geus dididik ku ngapoe aing teh nyaeta keur diajar ngudag ilmu insan kamil mukamil nyaeta sampurna dina jeroning sampurna urang teh kagolongan jin tuturkeun tapak boh di jin boh di manusia dua-dua aya jin Islam jeung aya manusia Islam aya manusia kafir aya jin kafir ayah di manusia tak urang teh hayang ibadah hayang mulus rahayu aya dituturkeun teh pan urang teh ka manusia ngimam teh manusia anu arariman nginuk teh kadinya manusia geus ya di madugi kadangan ayeuna can ngarti naon salat geuning salat teh abdi tusukan aya nu mere beas da eueuh saya menakal kalau saya yang dia mah komersil mah iya salat ditukurkeun jeung pangabutuh kudu ikhlas dulu nya naon maksudna ya eueuh tugas di dituna oge laksanakeun salat tapi adegkeun salat naon maksudna diadegkeun itu tingali batur mah geus ngadegkeun tower jilik tower dalam 180 derajat sanggeusna diadegkeun tower pan teu hese hubungan ka Singapura ka Jakarta ka mana cukup ku halo na telepon eta teh lagu kabogo jauh bisi boga kabogo deukeut kalangan ku jalan raya tapi apa itu bingung kali turun tina janela tatanggana berkabogonan teh boga kabogo bareng patut rupana teh meniru sak disamper ku si ayah lu kitu udah klip karana geus gitu ya wayahna sararea aja bisi aing ka bisi ieu mah bisi meunang tugas deui ninggalkeun ieu tempat pek tuluikeun sing malandiri temongkeun ciri nu mandiri nu ngancik dina diri anjeun abeh mararaju hirup teh aya kusi naon tingali aya jelema kade jangkung gede